Abah sadayana pilih abdi ngaganggu waktusna sakedap. Abdi sadaya di SMA N1 Gunung Waringin nepangkeun nami abdi Fatma Purwanti. Mun tiasa abdi sareng rerencangan bade ngajakeun Abah pikeun narasumberna. Tiasa abdi ngawawancara Abah sakedap pikeun ngabantosan abdi pikeun pantun kerja di sakolaan. Abdi ada yang beli dulu tuh. Abdi mimitian ngawancara hapunten sareng Abah saha ieu teh namina. Di iraha Abah icalan cilok teh. Ngawitan icalan di tahun 2000. Naon wae anu diical. Saukur cilok mah sareng tahu. Tos sabaraha lami Abah icalan cilok teh. Kumaha awalna Abah ngamimitian dagang cilok. Ya awalnya mah kaya usaha we gitu. Awalnya kena cilok. Sabaraha pikeun modal awalna Abah ngabuka usaha. Tos gaduh dorongan mah sekedik cuman 500.000 cekap. Kunaon Abah milih usaha ieu katimbang usaha anu serius? Ieu mah enteng, biasa penyalira. Saha wae anu ngabantosan Abah pikeun icalan ieu teh? Nyalira we. Di mana Abah meser bahan-bahan pikeun kaperluan dagangan teh. Di toko sembako. Naon wae suka dukana janten usaha dagang cilok teh. Nah, upami sepi, nya itu sukana, dukana nya ada menuju rame, nya itu dukana. Sabaraha omset Abah sapopoe tina usaha ieu teh? Kalau 2 kilo, bayarna ya 500 lah. Ini 500 cilok. Mulai ti tabus sabaraha we Abah icalan teh sareng tutupna tabus sabaraha? Tabu 10, jadi kata gue 8 menit. Naon wae kiat pikeun barudak ngora anu hoyong ngajalankeun bisnis usaha. Aya anu bade Abah carioskeun deui anu sanesna kangen tips usaha teh. Kos-kosan dina cilok sih gitu. Atur nuhun Abah kana waktosna punten bilih abdi sadayana ngaganggu waktos Abah. Sareng bilih aya kalepatan tina proses ngawancara abdi nedal hampunten. Assalamualaikum.